Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji sinarang syukur mangga urang panjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan kasehatan ka urang sadayana. Teu hilap sholawat miwah salam salawasna kasanggakeun ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargana, ka para sahabatna, dugi ka urang salaku umatna. Bapa atau ibu guru anu dipihormat, satara rencengan anu dipika cinta. Sata acana, simkuring bade ngahaturkeun nuhun ka panata acara anu parantos masihan waktos sareng kasempatan simkuring masihan sapatah dua kata. Simkuring wawakil ti kelas 10-7 ngadeg di ieu tempat saja ngadugikeun biantara anu jejerna ngamumule budaya lokal di era globalisasi. Dina zaman globalisasi ayeuna, kemajuan teknologi ngajadikeun urang gampang akses budaya ti luar negeri. Sanajan aya manfaatna, hal ieu oge bisa jadi ancaman. Sabab loba generasi ngora anu leuwih bangga make bahasa asing tibatan kasenian tradisional seperti tari atau alat musik daerah sorangan. Padahal budaya lokal teh mangrupakeun jati diri bangsa anu kudu dijaga. Ngamumule budaya lain hartina urang katinggalan zaman atau kolot. Tapi sabalikna, budaya teh jadi benteng sangkan urang teu arah dina zaman modern. Aya sababaraha langkah anu bisa dilakukeun, nyaeta ku ngagunakeun bahasa daerah dina kahirupan sapopoe. Miluan kagiatan kasenian tradisional sarta ngarasa reueus kana produk lokal. Ku cara kitu, budaya urang bakal tetep hirup sanajan zaman terus robah. Cidekna, yen globalisasi teh hiji hal anu teu bisa dihindari. Sanajan kitu, budaya lokal mangrupakeun jati diri bangsa anu kudu terus dijaga sangkan urang henteu leungit arah dina zaman modern ieu. Ku kituna, hayu urang babarengan ngamumule budaya lokal sangkan tetep hirup tur bisa diwariskeun ka generasi nu bakal datang. Sata acan biantara ieu dipungkas, simkuring bade nyuhunkeun dihapunten bilih aya tutur kecap anu kirang merenah kasampurnaan mah kaagungan Gusti, kalepatan mah tina kakirangan simkuring. Mugia naon anu disangkem dinten ieu bisa mawa manfaat sarta nambihan sumanget urang sadaya pikeun leuwih mika cinta budaya lokal. Mugia bangsa urang tetep rukun tur beunghar budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.